Ieu teh Bubulak, kampung rumah aya wisata Bubulak. Kampungkur ininya. Wisata Bubulak. Kalebetna ieu Desa Sirna Putra, Kecamatan Cigalontang. Sirna RPH-na ke RPH Cigalontang. Assalamualaikum Pak. Enggak, di paling mana gini? abi ini yang Juga malah sana. Ieu teh getah pinus. Sanggo. Kalau tiner bahan di bahan baku teh tina getah pinus gitu nya. Di sadak ka mana ya teh langsung diolah di dieu. untuk dia mau bahan mentah. Di etam per kilo kumaha Pak? Jadi dia oh Awis pangantannya per kilo. hari yang mah ada kumaha di ieu na pas aya tarifna aya tarif malahan di gitu di tampang Ieu teh sabaraha hari sakitu teh ieu teh sehari. Henteu ieu teh teu sahari ieu teh prosesna teh hari ke-12 tuh main nanti di kadek langsung keluar kayak seperti itu. Itu sami ka dituna teh ka anu kapal dituna kami ka dieu gitu. Iya penyalira Itu punya lira ya teh ngangge tenaga luar daerah Oh, di Majenang ya ai penyadap di lokal mah kumaha nya kirang kersaeun. sering sih. sekarang di aktivitasnya kan ke sawah Ya ka kebon gitu kan. Ya. Oh ieu teh janten pada moal teh nyanak di luar. di luar sapali terus dia ngalah ieu dia orang Majenang Tebis Aing kagunganana ieu teh maksana teh kumaha? Modal aya nu gaduh gitu. perhutani perhutan. perhutani aya kadang perhutani anu ieu mitra kerja perhutani penyadap ayeuna rada sakinten aya kapungkur mah di dia mau sasasi teh sadeuleuh Oh, sasasi? ya kapungkur mah di dia teh aya mah aya tenaga luar Berarti ya sabaraha sasi sabaraha deum ieu lamun ayeuna kitu teh. lamun ku tenaga lokal etang we ayeuna sasasi sadreum Sadreum. berarti lamun ayeuna kenging genep misalkan genep sasi jadi setahun teh mun 12 12. ku lokal mah ai ku Majenang mah ku ieu kenging duaan teh Oh, wah Sakit teh seur nya. kenging duaan seueur pisan. Ari ieu teh namina teh puncak naon ieu teh? ieu mah kalebet teh Bubulak Bubulak. ieu teh Bubulak kampung rumah aya wisata Bubulak kampungkur ininya kalebetna ieu Desa Sirna Putra Kecamatan Cigalontang Sirna RPH-na ke RPH Cigalontang eta teh nu lagok teh bekas ieu nya bekas wisata. Oh, nu tadi mah nu di dinya. Iya teh aya kumaha jantan ditutup teh aya pengunjung mah. ya di andaisna eta Kirang. kirang pengunjung Pangiseur pengunjung nya. oh Lumayan.